Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Nabi Abdi di Universitas Andalusi. Dia ngebaturan Abdi Rahma Syafira Putri di kelas 12 tilu. Nah, alurang dia bade nyanggakkeun cerita pantun anu judulna teh Bawang Berem jeung Bawang Bodas. Alkisah, hirup hiji keluarga anu rukun tur bahagia. Maranehna boga hiji anak awewe anu geulis pisan, ngaranna Bawang Bodas. Tapi kabagjaan eta teu lila, lantaran indungna gering, parna tuluy pupus. Ti harita Bawang Bodas kan ukur hirup jeung bapana anu tukang dagang. Lantaran sering lalampahan jauh, bapana ngerasa teu tega ninggalkeun Bawang Bodas sorangan. Akhirna bapana mutuskeun nikah deui jeung hiji janda anu boga anak awewe ngaranna Bawang Berem. Rita mah ibu tere jeung Bawang Berem kacida bageurna ka Bawang Bodas. Tina teh ngomong kieu, tah ayeuna teh mane boga ibu jeung dulur anyar, marane kudu arakurnya cik bapana. Bawang Bodas ngerasa bagja sabab boga keluarga anyar. Tapi kanyataanna kabagjaan eta teh ngan ukur sementara. Nalika bapana indit dagang, ibu tere jeung Bawang Berem jadi galak. Maranehna terus-terusan nyuruh Bawang Bodas pikeun ngalakukeun sadaya pagawean imah. Ngala bawang di kebun leutik. Bawang Berem nu loba sirik, Bawang Bodas hatena ayaan. sagala hade meunang ganjaran. Teu lila ti eta bapana gering tuluy pupus. Bawang Bodas beuki kasiksa sabab ayeuna ibu tere jeung Bawang Berem beuki kejem. Sadaya kudu kumaneh Bawang Bodas jeung ulah ngarepkeun istirahat, cek ibu tere. Hiji poe Bawang Bodas keur ngumbah di walungan. Salendang Bawang Berem kabawa cai. Basa anjeunna ngawartosan ka Bawang Berem langsung ambek. Lala joku anjeun, salendang kuring balikeun, lamun henteu ulah wani balik bentakna. Bawang Bodas akhirna nuturkeun walungan nepi ka jauh, dugi ka sonten. Di satengahing jalan, anjeunna manggihan saung leutik anu dihuni ku hiji nini kolot. Bawang Bodas nyuhunkeun izin pikeun ngendong. Nini eta nampi Bawang Bodas kalayan lemah lembut. Saenggeus ngadangu caritana, Nini ngarasa iba tur mereh hiji syarat. Lamun Bawang Bodas hayang manggihan salendang, anjeunna kudu mantuan Nini salila saminggu. Di walungan caina bening, Bawang Bodas manggih salendang. aya Nini kalawan hening Ngajarkeun hade tur budi nyandang. Bawang Bodas narima tawaran eta kalayan seneng hatena. Salila saminggu, anjeunna tulus mantuan Nini. Nalika waktu geus tamat, Nini eta mere dua pilihan labu pikeun dibawa. Bawang Bodas milih labu leutik. Saenggeus balik, anjeunna melah labu eta di dapur. Tetela eusina emas jeung permata. Ibu tere jeung Bawang Berem anu ningali eta langsung sirik. Maranehna maksa Bawang Bodas pikeun nyaritakeun segalana. Isukna Bawang Berem nuturkeun anu geus dilakukeun ku Bawang Bodas. Tapi Bawang Berem ngabuktikeun sifat asli, kedul tur sombong. Dina mangsa balik, anjeunna pilih labu gede tanpa mikir. Enggeus labu eta dibeulah di imah, eusina lain emas, tapi oray, kalajengking jeung sato berbisa. Ibu tere jeung Bawang Berem beuki sieun tur tungtungna sadar yen kasarakahan mawa cilaka. Ngalabuah di kebon jati, hate sarakah moal berkah. Kaburu datang bencana pati, hirup cilaka tan kena hikmah. Sekian cerita pantun ti arurang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.